Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng di urang nerasikeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap pirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangge nganuhunkeun pisan kana parantos like oke komennya. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita Mustika Careuh Bodas sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu waktu nu lumakuan ci anu pilih kenti marangan insan anu kumelar di alam pawarangan dikarasa geus aya kana sababaraha bulan. Tibasa si jamareungit birasmi kiwarimahan teu kagegeringan geus sadar we tuamprakana kadar tumampi kana takdir geus teu matak pika hariwangeun. Sedengkeun ari si Jamal anu aya di leuweung Kidang Wesi poe eta teh keur narima pangajaran anu pamungkas. Si Jamal katempo kerehut het dina tata gerak jurus Careuh Ngibing disaksian ku Kisamad hayangnya cenah. Nah geus asak atawa acan eta jurus Careuh Ngibing teh lantaran eta jurus teh lain ngan ukur kudu maher dina ulin tata gerak wungkul tapi kudu make rasa we. Kari nyampurnakeun saeutik deui jang. Leungeun kudu leuwih leuleus tapi ngeusi. Awak kudu hampang jika kalakai. Nya hampang we jika kalakai murag katebak angin. Alah, bener-bener hese nya Ki. Ngayakinkeun ieu jurus Careuh Ngibing teh. Sok padahal gerakan mah teu sapira ieu. Tapi kuring teh tiap ngarengkenek ieu leungeun teh heuras wae Ki. Da meureunnan kuring mah lain awewe atuh Ki. Nya kudu bisa we Sujang, dibiasakeun. Engke oge ku kalilaan mamaneh teh bakal bisa. Nyalah Ki. Dan keke lila ku kalilaan mah pasti bakal leuleus ieu leungeun teh ya. Sok omong geus pangalaman mah nya geus sering dipake. Bener. Engke bakal leuwih sampurna eta jurus Careuh Ngibing teh. Ngan bae aki mah boga kayakinan. Lamun maneh geus nyangking sapinuna eta ilmu Careuh Ngibing kalawan sampurna, maneh teh moal gampang karagap musuh. Ngan omat ku eta jurus teh kudu diluyukeun jeung kakuatan Mustika Careuh. Sabab eta jurus Careuh Ngibing teh ngajak ku aki diciptakeun jurus anu bisa ngadalikeun kakuatan Mustika Careuh. Nya karasa Ki. Sabada nyangking jurus Careuh Ngibing mah eta kakuatan Mustika Careuh teh hanteu liar teuing. Hate jeung pikiran kuring oge tetep jejem. Tah kapanan karasa Sujang. Lantaran dina eta jurus Careuh Ngibing teh aya katenangan, aya rasa anu manunggal jeung alam manunggal jeung diri anu sajati. Jurus Careuh Ngibing simbol nyaeta maneh teh kudu bisa ngikelan rupa-rupa kayaan sakumaha wae eta wirahma kahirupan. Jeung deui kapanen Careuh mah bisa awas wanci beuting sanajan boy. Sokomo ari ti beurang mah eta teh netelakeun kudu awas salawasna jeung deui kudu boga kawijaksanaan. Si Jamal teh ungut-ungutan we ngarti kana naon rupa anu dicaritakeun ku Kisamad. Teu lila si Jamal teh neruskeun deui nyobaan metakeun jurus Careuh Ngibingna. Ayeuna mah cenah arek make rasa. Hate, pikiran, perasaan rek manunggal
bari ngararasakeun daya kersa anu maha kawasa. Usik aya nu ngusikeun, obah aya nu ngobahkeun, estuning pasrah we. Bari ngararasakeun gerak anu lain kahayang atuh katampo ayeuna mah leungeunna teh ngaradak leuleus, mani ngarampayak. Alah batan leungeun awewe eta si Jamal teh uleuleus-leuleusna, tapi leungeun anu leuleus teh kapeung-kapeung ngadadak ngeusi aya keteran kakuatan anu kacidarongkan eta we kadenge pati ngesareuk. Sorana teh mani bang baraan, kita pa anu nyaksian regreg ayeuna mah tetela geuning cenah muridna teh geus bisa sampurna dina ulin jurus careuh ngibingna. Sok Jamal, tepak tuh batu jeung tangkal kai teh. Si Jamal teu talang ke atuh seloyong ngarampayak, bari ngibaskeun dampaleungeunna plak geleger plak celegur. Batu badag teh ngaradak hancur, tangkal kai oge ngaradak rungkat, bari jeung dina kayaan geus kahurukeun we. Si Jamal oge meni molohok atuh kaget. Tetela geuning cenah leungeun anu kacidaleuleusna teh nyidem kakuatan anu pohara luar biasa. Geus cukup Jamal. Ayeuna mah eta jurus careuh ngibing teh geus sampurna, geus kacangking kalawan hade. Nya syukur atuh Ki, ari geus dianggap geus sampurna mah. Nganu harti meureun. Ayeuna teh kuring teh geus cacap guru ilmu silat ka Aki teh. Geus waktuna kuring teh mulang ka lemur. Nya geus cacap Sujang. Lantaran eta jurus careuh ngibing teh minangka jurus pamungkas. Ayeuna mah Aki teh regreg ngajurungkeun maneh mulang ka lembur. Geura tepungan indung si Sujang nu pasti bakal leungiteun jeung deudeupeun. Nya Ki, isuk mah arek mulang ka lembur, karunya si emak geus teu kabayang kumaha kayaan hati jeung parasanana kangaranan kalengitan ku kuring Ki. Aki ge ngarti Sujang. Ngan lain teu inget ka indung hidup. Tapi Aki teh melang lamun ka maneh ngencar ti dieu leuweung sacan cacap diajar ka Aki, moal bisa mertahankeun diri. Tapi ayeuna mah maneh teh geus cacap diajar ilmu silat, pon kitu deui ngadalikeun eta kakuatan mustika. Nya tinang tu aman bisa ngabela diri, pon kitu deui bisa diamalkeun pikeun tulung tinulungan ka sasama. Nya Ki, kuring teh nganuhunkeun pisan ka Aki, salali ieu kuring teh digemleng lahir jeung batin. Isukan kuring arek mulang ka lemur. Nah Aki oge arek mulang ka pilemuran Ki. Nya Sujang, Aki gerek mulang we ka pilemuran. Kapan salala ieu oge Aki masuk nyumput we di sisieun walungan. Kitu cenah mitra isukan maduan teh arek marulang we ka pilemuran. Lantaran kiwari mah cenah geus cacap si Jamal digemleng salila di eta leuweung kidang wesi. Keun urang tunda ngeunaan si Jamal jeung Aki Samad. Ayeuna mah urang kocabekeun di hiji patempatan anu jauh ka itu ka dieu. Pernahna teh di jero gua. Di eta guha teh katempo aya sabubuhan jalma anu keur ngariung bari nyang hareupan hiji patung anu pikasieun. Eta sababaraha urang jalma teh marake coba hideung. Bari acong-acongan we jika anu keur nyembah kana eta patung. Sing horeng si mana horeng. Eta sababaraha urang jalma atawa sabubuhan jalma teh taya lian ti komplotan aliran Kalabaskara. Ari eta komplotan aliran Kalabaskara teh mangrupakeun komplotan anu ngahaja dijieun ku Kirangga Gading. Kirangga Gading geus ngumpulkeun para jago jeung jawara di golongan jalma jahat unggul anu salasar lampahna hirupna ukur ngudag-ngudag kasenangan dunya nepikeun ka poho kana kapentingan akhirat.
balahan make lu osok ngahalalekeun sagala cara ngarumpak dudupak kana aturan bari jeung teu paduli keun bae cenah batur sang sarama kasih kesan penting maraneh teh senang bisa ngahontal ka hayangna. Ari eta anggota komplotan aliran Kalabaskara teh di antara nabe aya Nini Ciranjiwi, aya oge si Kuntara si Pedang Betir, si Markahata si Kunyuk Edan, si Kemar ti Gunung Mayit Anjana jeung Anjani, Ki Mondroguno si Jogol Nyiwingit jeung anu sejena, uguh oge dadang kocal maja tunggul. Sabadareng se nyembah eta patung pokadeng salah saurang di antara teh cacarita. Ayeuna mah sok geura rinit neangan parawan deuleu. Sakumaha pamentana Kirangga Gading anu kiwari teh hayang mulangkeun kaayaan didina. Anu hayang bisa menggarwe kawas oray. Hayang ora deui? Oh nya mangga Nini. Ngan sabaraha hiji yeuh butuh parawan teh. Butuhna teh 7 urang deuleu. Pokona malamun geus cacap 7 urang. Awewe anu masih keneh parawan ditumbalkeun tinang tu kaayaan. Kirangga Gading teh bakal ngora deui. Jeung disagancang na kapan yang kalak eta anu ngabogaan mustika careuh bodas anu cenah ngaranna teh si Jamal. Kitu na lamun geus kacang kalak mah eta si Jamal teh mustika careuh nang geus karebut bari jeung ditumbalkeun. Tang tu urang teh bakal menang kakuatan tina eta mustika careuh. Bakal sagancang na ngawujudkeun cita-cita. Kapan urang teh hayang buka kakawasaan Lin, hayang nyorang kesenangan. Ayo, ngayeuna mah urang intit. Urang kudu segancangna nyangkakeun tujuan awewe anu masih kene perawan ka Kirangga Gading. Ceki Mondroguno mah geus teu sabar hayang sagancangna ngajalankeun parentah ti Kirangga Gading. Ngarak hayangna teh gancang laksana atuh singkatna carita. Anggota Kalabaskara teh geus hasil mawa awewe 7 urang ti piremburan. Teu heseun pikeun maranehana mah kangaranan kapan lain jalma sambarangan wungkul. Geus kitu mah eta parawan oja anu masih kene parawan teh. Laju we arek dicagerageun cenah ka Kirangga Gading anu kiwari teh keur nyepi diri we di jero kamar khusus nu aya di eta guha. Ayo melu aku cayu. Ceki Mondroguno ngajakan ka parawan oja aneh. Jika anu keun aku tenung we kaluturkeun jika anu linglung. Geus kitu mah panto kamar teh dibuka. Sup atuh diasupkeun eta 7 urang wanoja anu masih keneh parawan teh. Laju we dicaritaan ku Ki Mondroguno. Jik cenah tepungahan Kirangga Gading, maraneh teh kudu nurut kana parentah. Geus kitu mah eta panto kamar teh dipeuneutekeun. Pokadenge si Kuntara tu mah nya panasaran. Nah rek dikumaha cenah eta parawan oja anu 7 urang teh. Rek diopi kitu eta anu tujuan teh. Halah, mani kabina-bina teuing 7 urangnya. Lemah beak sapoe atuh. Eta mah urusan Kirangga Gading. Arek diperem, arek dihideng. Pokona mah kumaha karep kitu nanti bari ngaleos we manehna mah henteu malire. Henteu hayang nyaho nah hari dikumahakeun cenah eta parawan oja anu tujuan teh. Sedengkeun ari si Kuntara mah liuk deui kana panto teh. Bari ngabayangkeun kaayaan di jero kamar. Tekung sirila ka karaoke sababaraha lengkah. Kadenge sora anu pating koceak pating jareurit. Pugoe atuh si Kuntara teh beuki panasaran. Alah, eta kadenge pating jarerit, pating kocak kitu nya dikumahakeun nya. Piraku diopi mah kitu, da beda atuh kadenge na oge. Moal kitu sorana. Teu kudu hayang nyaho. Sing penting urang teh geus ngajalankeun panjen. Ayo Kuntara. Ceki Margono mah nama sarua we titara tadi henteu hayang nyaho kana kaayaan di jero kamar Kirangga Gading. Lamun segapa hal mah eta parawan oja anu tujuan teh kiwari geus pating galolero we bari jeung eueuh nyawaan geus cara dilayon
geus jadi korban ditumbalkeun ku Kirangga Gading. Samalaki warima kayaan Kirangga Gading teh ngadada kerobah nu tadina geus kolot teh kiwarima balik di Cigangora, kulit nu geus karijut cangker deui, buuk anu geus barodas kiwarima hideung deui. Malahan manu tadina rengkung ketika geus bengkung teh kiwarima ajeg deui jag-jag waringkas. Ayan aing ayeuna mah ngora deui kakuatan beuki rongkah. Geus waktuna nyokot si Jamal pikeun jadi tumbal kalawan mustika careuh. Kakuatanna bakal sumanding nyampurnakeun kakuatan aing. Kitu cenah ceuk Kirangga Gading anu kiwari teh kayaan awakna teh geus robah we jari ngora deui. Ura-giru laju kaluar nepungan para anggota komplotan Karabaskara. Barang geus aya di luar puguh we atuh. Eta anak buahna teh mani kaget. Nah ieu teh Kirangga Gading atawa lain nili ketina rupa jeung kaayana geus beda. Nah ieu teh Kirangga Gading atanapi sanes. Nah maneh teh geus kalinglap. Apan dewek teh si Rangga Gading sia euy. Oh jadi Gusti ieu teh eueuh eta kayaan salira mani robih kitu mani sakitu panglingna terus terang nini mah mani kalinglap ningalina ieu teh. Allah ya Gusti nah ieu teh aduh janten anom geuningan ieu. Ulah kaget lantaran dewek teh geus hasil ngayakinkeun elmu nirmancana. Kukituna awak teh balik deui ngora Cigangora euy. Dewek moal keuna kupati bakal hirup langgeng ngan bae tetep dewek teh butuh nyaeta kakuatan mustika careuh pikeun nyampurnakeun kakuatan. Pon kitu dipikeun maraneh ngahonta cita-cita jeung kahayang euy. Kukituna ayeuna geus waktuna pikeun nyokot eta budak nu ngaran si Jamal deuleuh bawa ka dieu urang tumbalkeun mustika careuh kudu kapimilik kurang sararea. Janten ayeuna teh eta kakuatan mustika careuh teh parantos timbul. Bener. Ayeuna eta kakuatan mustika careuh teh geus ngahiji jeung si Jamal. Kakuatanna teh geus tembong sapinuhna. Jadi cik geura indit jung geura lumampah. Geura cangkalak geura tewak eta si Jamal. Kudu sagancangna kabawa kumaha bae carana. Sumuhun dawuh timbalan Gusti. Mangga Gusti. Pokona mah terang beres. Eta si Jamal teh bakal kabantun ka dieu. Mangga Gusti. Terang kabantun ka dieu we eta mangkluk teh. Jeung hayang nyao. Nah saria teh bakal sanggup atawa henteu. Ingat ulah arek gagabah euy. Lantaran eta si Jamal teh kiwari teh geus bisa ngadalikeun eta mustika careuh. Kukituna marane oge ulah arek gagabah kudu neangan rupa-rupa cara lamun sakirana teu bisa ditalagal. Mangga Gusti kumaha bae carana? Sing penting eta si Jamal pasti bakal kabantun ka dieu. Atuh eta anak buahna Kirangga Gading teh anggota aliran Karabaskara teh sirik mah paheula-heula. Hayang paheula-heula hayang sagancangna bisa nyangkalak si Jamal. Laju we luntan naringgalkeun gua keun cenah arek diteangan nepikeun ka panggih nepikeun bisa ka cangkalak. Caturkeun aya nama poe isukan. Bener wae kisama jeung si Jamal teh geus luntan ninggalkeun leuweung kidang besi. Si Jamal rek mulang ka lemburna nyaeta lembur Cipicung Girang. Sedengkeun arek si Jamal mah cenah arek cicing we disesieun lembur. Arek nyamunikeun diri sakumaha biasa. Teu kacaturkeun di jalana si Jamal teh geus tepi we ka lembur puguh we atuh kadatanganna teh bani pada mangabagiakeun pikeun birasni oge bunga anu taya papadana. Teteh gening anakna teh masih aya di kieuna kalawan dina kayaan salamet.
kurang itu jeung ieu atuh si Jamal teh pada nangapoe kurang lemur natas di mana cenah Jamal. Nah maneh teh leungit teu bubuguh. Sok ayeuna mah geura caritakeun Jamal kumaha lalakon maneh teh salila teu balik-balik teh meungpeung kasaksian ku Pak RT jeung Palebe. Nya mak ku kuring bakal dicaritakeun. Jadi pangna kuring teu balik-balik teh ieu lalakonna mah. Daradat bae ku si Jamal teh dicaritakeun ti mimiti manehna teh lunta ninggalkeun imah. Ngajugjug ka kabawon Hanjuang hayang ngabuktikeun hanya can dirinya teh aya careuh kajajaden. Laju ti dinya manehna ngaranapan kajadian anu mata pikareuwaseun dicaritakeun we di tek-tek eueuh nu kaliwat nepi ka abur-aburan cicing di leuweung Kidang Wesi jeung Kisah Madoge dicaritakeun. Pak RT Palebe jeung Birasmi atuh maneh colok kaget. Nah cenah eta si Jamal teh betu diparengkeun panggih jeung eta Kisamad. Kapanan eta Kisamad teh anu geus dianggap tilem we duka teuing ka mana. Ai jadi si Sujang teh nya barengan jeung Kisamad. Terus terang Bapa mah asa ngimpi asa teu percaya jalma nu geus kabejakeun tilem bisa babarengan jeung si Ujang. Nya terus terang Bapak oge ieu teh setengah teu percaya jang nah bener Ujang teh panggih jeung Kisamad samalah nepikeun ka babarengan. Ujang teh nepikeun ngganguru ka Kisamad. Cik atuh ari bener mah nah teh dibawa ka dieu jang. Kuring teu ngabohong. Kuring teh sasarengan jeung Kisamad. Ari pangna henteu di sana ka dieu teh. Kapanan Kisamad teh sasat nuju nyamunikeun diri. Nuju tirakat anjeunna teh alim papanggih jeung jalma sejen. Malihan mah anjeunna teh ayeuna teh nyamunikeun diri we nyumput di sisieun walungan. Tah kitu. Euleuh aneh atuh ari kitu mah. Jadi cicingna teh di sisieun walungan. Leres Pak RT. Namun kurang mah moal katingah. Tadi kitunya Sujang atuh araraneh teuing ke. Nya terus terang Bapa mah ieu teh panasaran. Geunaan eta siluman careuh Sujang. Nah bener nembongan bari jeung subanding kana diri Ujang. Nya nah bener eta teh Ujang Mama Hariwang. Inggis maneh kumaha onam kangaranan kaancikan ku eta siluman careuh. Tenang mak, da moal nanaon. Ieu careuh jeung mustika careuh teh ngahiji jeung awak abdi mak. Malahan aku abdi kudu dijaga. Ulah nepikeun ka ragrag ka jalma jahat. Lamun seug nepikeun ka ragrag ka jalma jahat, sok komo kasih jubah hideung. Bakal aya mamala pikeun urang sararea. Jadi pangna eta careuh kajajaden teh punya asup kana awak Ujang teh sumanding kana diri Ujang teh rek nyalindung anak kitu mah. Nya ulah nepikeun ka mustika teh ragrag ka jalma jahat. Tah geuning kahartos ku Palebe. Sumuhun kitu Palebe. Ku kituna ayeuna teh abdi teh daek teu daek. Kudu kersa ngajaga eta mustika careuh. Sasat disim abdi teh nyepeng amanah. Ya mudah-mudahan bae si Ujang teh bisa ngajaga eta mustika ari kitu mah. Nya bener ulah nepikeun ka ragrag ka jalma jahat. Lamun seug dikawasa ku jalma jahat teh bakal ngadatangkeun karuksakan. Sokomo cenah tadi teh Ujang aya jalma nu make jubah hideung anu muhit ilmu juri anu mikahayang kana eta kakuatan mustika. Birasmi jeung Palebe pon kitu deui Pak RT najan manehna teh masih keneh kaget ku katerangan ti si Jamal ngeunaan lalakon sadaya ieu. Tapi marahna ge percaya. Malahan mah gede harapan si Jamal teh bisa martahankeun ngajaga eta mustika careuh anu cenah bakal temahna teh mata kecilaka lamun seug nepi ka dikawasa ku jalma jahat utamana mah nyaeta si jubah hideung. Euleuh mitra waktos parantos teu nyekapannya. Sageula urang tunda deter carita mustika careuh bodas dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Puntenanya kamari emang rada telat dina nguploadna margi aya trouble. Alat rekaman teh reksak mitra. Nembe ngagaleuh deui teh nya. Atuh mudah-mudahan wargi di mana bae ayana aya dina kasehatan
sadayana ditang tayungannya ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mang atuh saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.